Tingkar ulah di angka lolos, benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapak sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi, aduh sarta teuing ieu teh bapak sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu can subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Pas barengan eta jaring teh ngarungkup kana awak Bagong ngadadak les. Bagong teh leungit teu sakara-kara ngajadikeun sakabeh warga anu geus boga kayakinan eta Bagong teh bakal beunang dina peuting harita ngaranjug. Bingung cuang cileung neangan sakadang Bagong. Kamana tah leungitna kamana atawa kaburna kamana? Aya lembut tuh. Itu kapan tadi teh aya di jero jaring. Kapan kurang tadi lingkung? Moal bisa kemana-mana, Kang moal. Bener, moal bisa kemana-mana, Mang moal. Pak moal. Yakin tadi teh di jero tapi geuningan ada leungit euy. Waduh. Wah, ieu mah cilaka. Teangan. Ayeuna mah geuat teangan bisi kabur ka mana? Bisi bawa aya keneh. Aduh, aing mah geuningan. Coba duit aing mah beak ludes aing. Tadi teh tas ngajual ieu. Jual pare ludes duit aing beak sial eta ka Bagong teh lamun tadi beunang mah kurang teh kudu dipaehan bakal kepanggih pasti dina awak eta Bagong teh duitan pasti sebab lamun kaburangan kurang disiksa bakal jadi jelema kena teh gerak. Aduh aing mah hanjakal cek sakabeh warga waktu eta nyararita kitu bakatku hanjelu ku sabab anu tadina geus yakin eta Bagong teh moal bisa indit ka mana-mana deui geuningan ngiles teu pugah-puguh. Sedangkan di imah Mang Komod geuningan waktu eta teh Bisarmi lulumpatan sanggeus ngabaturan sarta diajar jeung deui sarta waktu eta nepikeun ka sare kulantaran ngadadak dina peuting eta sarta hayang dibaturan sakedeung nepikeun ka manehna sare di kamarna. Barang nepi ka kamar kacidang ngaranjugna kulantaran seuneu geus erek hampir pareung teu ka tiup ku manehna, tapi untungna
pas asup teh kaburu ditiup atuh Bisarmi teh ngayak-yak asa capek kareureunhakeun alah batan tas lulumpatan jauh ku sabab geus ngabayangkeun namun pas manehna asup ka eta kamar kaayaan lilin geus pareum kacidayakina salakina teh bakal cilaka. Aduh akang hampura kuring akang aduh untung masih untung bisa kena katipu kuring. Aduh Gusti ya godaan teh aya teu pugah pugu sarta teh yang di baturan segala rupa Gusti baturan diajar ngagawean iya tugas di segala ngadodak yang di baturan sare segala. Aduh Gusti untung akang untung aduh kumaha akang buat kena balik akang cek Bisarmi waktu eta ruwah riwih ceurik teu puguh rarasaan kulantaran bener-bener lamun waktu eta manehna labat asup ka kamar geus pasti kaayana bakal rubah manehna bakal kalengitan salakina barang keur ruwah riwih ceurik bakat ku bingung jeung sieun teh cilekedeg geus aya Bagong kajajaden jelmaan Mang Komod di hareupeunana atuh Bisarmi teh sanajan masih kena ceurik seuri pinuh ku kabunga teu lila oge bujud Bagong teh ngiles ngajang gelek Mang Komod anu reng hapranjug kesang ngobrot kulantaran ripuh capek kacida sanajan awakna teu nyareri tapi tanaga mah kakuras soalna lulumpatan kaditu kadieu diudag-udag ku warga lembur tatangga. Aduh nyane tas naon nya teh aduh capek akang teh capek nyane tas naon nah kasarean atawa kumaha Sarmi aduh hampir cilaka akang teh diudag-udag jalma aya nu ngajaring segala rupa. Aduh untung maneh udang deui sare tak kumaha Sarmi cek Mang Komod waktu harita nanya kitu bari napasna teh ku Bisarmi katempo reng hapranjug atuh Bisarmi teh can ngomong waktu eta langsung ngagabrug ngarangkul salakina bari neruskeun ceurikna gagaukan bakat kuruwes kareunakeun. Hampura akang hampura aduh Gusti syukur akang bisa balik deui syukur kuring mah geus kasienan bisi cilaka akang teh lain ieu lain sare pada kuring mah lain sare akang lain eta sare kuring mah teu sare cek Bisarmi waktu eta ngajawab kitu tapi sarana teh arap apareutup kulantaran bingung jeung bungah campur ngajadi hiji. Nah lamun teu sare tas gawe naon akang mah kacida ripuhna Sarmi hampir-hampiran untung maneh teh kaburu ieu lilin lamun teu mah wah cilaka Sarmi cilaka beureunan dina poe suk teh genjrong jalma teh nyarahun akang teh saha. Aduh Gusti henteu kanyahoan oge akang teh bakal paeh jadi Bagong eta taresikona teh Sarmi matakna cek akang oge ulah ka mana-mana nah atas naon ari teu kasare mah Sarmi maneh teh cek Mang Komod nanya kitu sorana teh rada peurak kulantaran sarua ruas sanajan bungah kulantaran bebas dina bahaya pati anu geus pasti bakal kajadian lamun lambat pamajikanna niup seuneu dina lilin. Kieu akang kieu tadi teh ngadadak si sarta hayang di baturan pagawean di sekolah aya PR atuh kuring teh daek kulantaran lamun nyeun alasan umum teh beureunan bakal loba pertanyaan tadi nama asugan terek sakedeung geuningan ngamplong gila geus kitu aneh deui bae penting ayeuna mah manehna teh hayang di baturan sare nepikeun ka peureumna aneh akang tapi barang nepi ka jero ningali eta seuneu kawak geus erek parem atuh untung keneh tapi akang untung keneh lamun
lamat mah cilaka aduh Gusti kukuring dari pareman aduh matak kumahanya Gusti bingung ceritakeun lagi bingung pokona mah penting ayeuna mah karasa kewas kareunakeun akang tembal Bisarmi waktu eta nyaritakeun sagala rupana sanajan tetep nyaritana teh can panceg kulantaran masih keneh pinuh ku kareuwas. Oh gitu pantes atuh ari kitu mah aduh Gusti teu nanaon ayeuna mah da geus tapi kahareupna mah wayahna cek akang oge salagi akang indit mah ulah ninggalkeun ieu kambar ulah wayahna kudu tetep cicing di jero kambar ulah kaluar rek naon bae godaana rek kitu rek kieu oge rek ti sarta rek ti saulah wayahna Sarmi bahaya akang teh bisa pae kecuali maneh geus teu butuh akang deui rek kumaha rek kitu rek kieu oge akang moal ngalarangan salagi maneh hayang keneh hirup jeung akang hayang bunga suka bunga jeung akang hayang ningali si sarta nepikeun ka dewasa boga anak pamajikan wayahna kudu terapti wayahna pokona mah Sarmi nya ulah nyieun kasalahan deui ulah kaluar ti kamar sameme akang balik deui ka hareupeun nyaneh cek Mang Komod waktu eta ngajelaskeun sagala rupana deui kacida tandesna ku sabab kajadian eta mung kaalaman deui nya akang nya ari geus kieu mah nya geus hampura akang hampura moal kena moal rek kitu rek kieu oge kuring moal kaluar ti kamar tembalna atuh geus kitu mah ngarang rehab jero kulantaran asal lepas tina naon meureunhan susah keur maranehna ngabayangkeunana kulantaran pati anu bakal karasakeun ku Mang Komod lamun dina waktu eta bener-bener Bisarmi teu kaburu niup eta seuneu rada lila maranehna teh ngaharuleng can nyaritana naon iwalti pamikiran duanana cus ka ditu ka dieu tapi sanggeus rada lila teh Mang Komod langsung ngaluarkeun rajut anu pinuh ku duit Sarmi ieu hasil akang ieu peuting ge tah loba duitna aduh sanajan heueuh berat Sarmi peutingan ayeuna mah aduh nyawa asa geus rek les-lesan bae nyawa teh tapi tah hasilna loba kieu nya Sarmi tah kop hitungan sok simpen kana berangkas duit cidalobana sanajan aduh berat godaana berat puting ayeuna mah hampir-hampiran cilaka leupas nyawa teh tina raga cek Mang Komod waktu eta nyarita kitu bari masih kene renghap ranjug sanajan geus leuwih tenang tibatan samemehna Bisarmi teh waktu eta narima duit dibuka raju teh duit teh dikeluarkeun kacida bungahna sanajan heueuh kaayaan anu matak leuwas teh masih keneh can leungit tina pamikiranana aduh akal bener hasil nama aduh Gusti hasil nama matak cerah karena ieu teh kana mata teh sabab duit bareureum digepokan kieu aduh nuhun akang nuhun urang teh hirup teh beuki senang deui tapi aduh Gusti nah teu bisa ngaruh heula sabulan 2 bulan mah ulah ngalakukeun ieu nyolongan duit deui akang sabab Gusti kuring mah bener-bener nepikeun ka waktu ayeuna can bisa mau pohokeun kaayaan tadi ka cidar euasna akang cek Bisarmi waktu eta nyarita kitu bari ngabereskeun duit anu numpuk ka cidalobana atuh lamun akang eureun mah Sarmi geus dibejakeun ku akang teh anggalna oge bahaya cilaka keur akang sabab geus jadi katangtuan sabulan sakali akang teh kudu kaluar kudu ngalakukeun kawas ayeuna lamun teu teh sarua jeung ngurangan umur akang teh pokona masa lagi akang ngajalankeun
pagawean ieu jeung salamet rek sabaraha puluh tahun atau ratusan tahun oge bakal tetep hirup akang teh moal kitu moal kieu salagi nu penting mah kuncina aya diri maneh sarmi ulah galider ulah kabengbat kunaon bae oge kawas anu geus ayeuna karasa akang hampir-hampiran cilaka kulantaran maneh wani kaluar ti ieu kamar salagi akang can balik tah eta anu ulah dilanggar jeung ulah sare di ieu kamar ge ulah sare wayahna da sanajan cicing di ieu kamar ari kaayana maneh sare mah cilaka deui bae sarua jeung bohong pokona mah ulah kaluar ti ieu kamar salagi akang can balik deui lamun keur ngajalankeun teh jeung ulah sare eta pantangan anu kacida beratna kudu dilawan ku maneh salagi maneh bisa ngajalankeun akang teh bakal hirup salilana urang bakal leuwih cegu deui bakal leuwih beunghar deui eta sarmi kitu ayeuna mah geus ulah loba pamikiran deui cek akang oge moal bisa ngeureunkeun cek Mang Komod waktu eta ngajelaskeun deui sagala rupana anu geus pernah dijelaskeun ka Bisarmi atuh Bisarmi teh waktu eta ngan saukur unggut-unggutan kulantaran teu bisa kumaha deui komo deui da embung ka leungitan Mang Komod sedangkan di kampung anu pas didatangan ku Mang Komod waktu eta sakabeh warga teh geus baralik deui ayeuna mah kumpul di balai kampung bari ngubaran jalma anu carilaka digadilan ku Sihung Bagong anu hiji mah geus teu bisa ditulungan kulantaran beuteungna budal badil nepikeun ka henteuna atuh anak pamajikanna teh careurik kulantaran nempo kaayaan salaki atawa kolotna maot ku cara anu teu wajar digadil beuteungna ku sakadang Bagong. Gusti aduh bapak kunaon bapak teh wanianan budak-budak Bagong setan kitu aduh coba lamun tadi ulah Surakoto mah moal kieu beureunan bapak teh cek anakna celangkeun teh pamajikan oge sarua bari ceurik ruah deui akang aduh Gusti akang ternyangka tadi teh mereka keluar imah teh urang teh keur ngobrol urang teh akang keur ngobrol aduh Gusti nah kieu teh nasib cek anak pamajikanna waktu eta nyararita kitu bari rembay ku cai mata gogowakan terus-terusan matak hariwang keur sakabeh warga anu dina waktu eta nyaksian geus nyai geus bi ulah diceng-cerikan da kumaha deui geus nasibna kitu atawa takdirna kitu da ngaran takdir mah moal bisa dipungkir cek urang carana bisa ulah bisa dihindarkeun ulah udag Bagong coba lamun teu udag Bagong moal maot dina kaayaan kieu tapi lamun inget kana takdir mah sabenerna mah sagala oge geus ditangtukeun maotna bapa atawa salaki anjeun teh kudu kieu carana tah ari geus asup kana takdir mah rek kumaha deui da moal bisa dikurangan dileuwihan moal bisa dimajukeun ngaran ajal mah geus aya waktuna geus aya bagianana ceuk kolot eta lembur waktu harita ngusahakeun ngabeberaha teh anak pamajikan eta lalaki anu matak ngenes nempona kuring oge ngarti palurah ngarti tapi aduh Gusti hari takdir mah ngarti kuring oge bisa tapi syariatna kitu kunaon itu cicing di imah atawa udagna ulah deukeut teuing beureunan moal kieu cukuring oge kumaha bibi ngaran takdir geus ajal mah moal bisa di naon moal bisa di
hindarkeun moal kan ajalna kudu ku cara digadil bagong tak kitu kecuali nasib misalkan tak kawas anu sejena ngan saukur digadilan sukuna anu ni mata pawur nempona ge bolong copong kagadil ku eta sihungna atawa naon leungeunna tuh aya nu leungeunna beuteungna oge teu naon manehna mah da can takdiran nebikeun ka maot kapan bisa kena katulungan ku urang teh siapa nasib kakara nasib cilaka eta mah lain takdir maot tapi salaki bibi mah atawa bapak maneh mah nyai eta mah geus takdirna sanajan heueuh ceuk kuring oge kumaha lamun bisa dihindarkeun mah dihindarkeun tapi moal bisa da geus takdirna papastena kudu kadinya atawa kudu ku eta carana jadi geus ayeuna mah geus ulah cerik urang pulasara bae karunya cek kokolot kampung waktu eta terus-terusan ngabubaraha teh anak pamajikanana bener nyai bener geus ayeuna mah geus ulah dicerikan teuing karunya salaki nyai sareng salaki nyai karunya nya bapaknya emaknya ayeuna mah geus atuh tapi dah kumaha da sedih mah aduh Gusti bingung cek anak pamajikana waktu harita nyararita kitu nembalan pepeling ti kokot kampung jeung warga-warga lainna atuh geus kitu mah sanajan berat sedih bingung sagala aya akhirna mah sakabeh warga teh babarengan ngurus eta mayit dimanikeun nepikeun ka rengse dikuburkeun tati waktu harita teh Mang Komod terus-terusan digawe dina peutingan Sabtu legi tara cicing kulantaran sieun mondokeun umurna bisarmi oge manehna tarap ti ayeuna mah teu wani kaluar ti kamar salagi salakina can balik ngan di hiji waktu Bisarmi jeung Mang Komod teh keur ngobrol di rohangan tengah sarta ayeuna mah nu geus minca kana umur 17 tahun ngadadak nyarita anu matak reuwas keur Mang Komod jeung pamajikanna waktu eta teh sarta diuk dihareupeun maranehna langsung nyarita ayeuna mah sarta teh kulantaran geus maju ka dewasa jeung deui sakola dina caritaan oge kacida sopana ka idung bapana teh bapak emak hapuntennya abdi bade nyarios abdi teh hoyong nuntut ilmu bag-bagan agama kumargi ari ilmu lahiriah mah kanggo kaperluan dunia mah tos seueur sakola kuliah tapi geuningan ilmu bag-bagan agama mah abdi teh masih keneh pawekeun hapunten abdi bade jujur bae hoyong nuhunkeun widi ti emak sareng bapak abdi teh hoyong masantren hoyong tiasa ngalebetan manah abdi ku bag-bagan agama anu leuwih sae deui kumaha bapak emak bade ngizinan cek sarta waktu eta langsung nyarita kitu atuh matak reuwas keur Mang Komod jeung pamajikana kulantaran Mang Komod teh geus puguh dilarang ngadeuketan jalma-jalma anu lekat kana ibadah atawa deukeut kana kawasa ayeuna giliran ngadenge atuh luasna oge teu bisa dibayangkeun kacida mata bingungna naon sarta nah bapak teh salah ngadenge nya mau ge kacida bingungna mana teu ngimpi sarta waktosna kamu jeung seep cak urang kantunkeun heula dugikeun ka dieu cariosna nah bakal ngijinan atawa moal Mang Komod jeung Bisarmi teh kana kahayang sarta cak urang kantunkeun heula insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.